urusan negara aya keur barodo kuari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngenkeun bae anteu engke ge aya muncul tek urang kaget kuari masih kene kuliah kene beneran ieu mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kene kuliah nagenya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nyana-nyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mun masyaallah ke ulah bingung ulah bimbang batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya nu ngaping negara teh tenang lamun bapakku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mantek sing hade urang Cikupa pernah deh neangan teluh tama ke Pelabuhan Ratu namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ketemu saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto di shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu pararuti nu wararideng beunang gunyana tah je pancen ieu mah kos karari ieu aya aki-aki nu ngebledeh aya sieun Amerika Tadeke tinggal berani na bae presiden ngagetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres jadi ngusir nada geus teu kudu ngake demo-demo nunggu RI 1 tenang kalem di kos kitu mah cenah geuna tah si urang sok ngabingungan negara bingungan diri sorangan bae geus datang ka mana ieu tahajudna datang kawan dilanjut ku ajengan musannif walaki sapi kasil izam teu wajib kisos dina ngahancurkeun tulang mun gelut kemudian bisa mariskeun leungeun atawa cimandena geus jago jasa ditekenkeun leungeunna kemudian didedetkeun ceger bletrak potong teh kudu kisos teu kudu dipaehan ngan engke kena sanksi diat doang tah motongkeun teh sabaraha kisos teu kudu naib cimande mah lain lalagan man ieu diadu-adukeun jeung tiwu ieu na ge panjang jiga asal kita dek teu kudu bohong nya mah atuh ngajotos ge teu kudu pancang teu kudu asal kena angin we tet boleh pak cimande nu asli mah kos kitu mentek Cimande mah baheulana teh nu bogana kan Kiai Zakaria ta eta teh nya nama ngawiridna ge bari diu dihandapeun di kolong bale ngaulinkeunana ge eta Cimande mah teh hiji kembang hiji eusi hiji wirid Cimande mah kos kitu mendak lamun keur diuk nya nama aya bae anu ngalungan naon bae ka huluna cek beunang asal cau mun batu teu beunang
walaki sosok bikasil izami cuman walau qatu aqrabi mafsilin geus ieu mah horenganan walau audahu wa hasama audaha wa qadza qamzata abiratin munaya jelema natuan ka batur kemudian mecahkeun kana nu ditatuanana ta eta teh ai kisos man teu kudu dibales pati di cuman kudu dibales saukuran tatuna tersebut bales bae enggeus tadi balas dikenakan sanksi diatna 5 onta anu bisa dipakai kurban onta anu pas belum bisa dipakai kurban teh umurna 5 tahun beda jeung munding mah 2 tahun sapi 2 tahun nu bisa dipakai kurban teh umur 2 asup ka 3 mun sapi kebo 2 tahun asup ka 3 eta bisa dipakai kurban nanya kena ulah kanu jualan kebo nanyakeun kanu jualan kebo jualan embe mah nya nama bisa bae nu penting mah laku ieu ulah nanya kena ka ahlina mun embe gembel 2 tahun ka 3 1 tahun ka 2 mun embe Jawa makzi ngaranna 2 tahun asup ka 3 sakali deh mun urang korban make embe hiji embe saurangeun ta eta teh mun embena embe gunung embe gembel embe Cianjur embe Garut ta eta teh sataun asup ka 2 geus bisa lamun embena embe gunung embe Jawa eta 2 tahun asup ka 3 lamun sapi 2 tahun ka 3 kebo eueuh bahasa kebo teh eta di kitab mah eta mah dikiaskeun ka sapi jadi 2 tahun ka 3 nah onta mah 5 tahun eueuh di urang mah onta kos kitu nu mentak mungpang mengpeng urang keur hirup neangan jang batur hirup urang sanggeus maot batur hirup urang guari di dunia mah batur sakasur pamajikan batur sadapur keluarga batur sasumur tatangga aya deui batur salembur eta mah sadesa aya deui batur sati kukur ta eta teh batur-batur urang manusa kabeh ge jangan laksanakeun bisnis jangan laksanakeun politik jangan ngarealisasikan berbagai-bagai aturan kudu aya jelema atuh urang atasan kudu aya bawahan pamarentah kudu aya rakyat kiai kudu aya santri dan selanjutnya nu dagang kudu aya konsumen manusia eta lah batur hirup urang salila di dunia urang sieun menta anteur urang isin ge aya nu nganteur etalah manusia takos kitu tah kahirupan di luhur bumi ketika urang maot batur urang teh amal urang nah ieulah persiapkeun jang batur urang ketika urang maot pamajikan urang ceurik anak urang ceurik ngan datang ka bibir kuburan doang embungeun nyana asup ka jero kubur mah kajenting tadina nyana sumpah setia sehidup semati bohong ngan sehidup doang mualdaikeun semati mau mualdaikeun tah jang batur urang mah amal urang salat urang milu ka jero puasa urang milu ka jero zakat urang milu ka jero haji urang milu ka jero ngaji urang kuari tahajud duha sedekah ieu asup ka jero termasuk korban sup kajero bareng jeung urang mendak fasolli li rabbika wanhar salat anjeun salat lebaran wanhar ay wanharil udhiyah encit kumaneh kurban mantak sakumaha kamarin dijelaskeun riwayat di Siti Aisyah ma'amila ibnu Adam yauma nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam
aya anak Adam beramal di poean lebaran tina hiji amal nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngucurkeun getih yakni kurban. Naha innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Saenyana kurban engke bakal datang jaga di poe kiamat. Tandukna bagus jasa, cekerna bagus jasa, nyayagikeun jelema nu korbanna nu bakal mawa langsung ka surga. Nu mantak saminu matayakum saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Sing lalintuhan ku maneh kurban maneh hartina mun de korban nu lintuh ulah nu kuru lantaran eta bakal jadi kendaraan jaga di yaumal ya. Mantak ulah korban kunu buta teu sah urang korban embe sapi kebon nu buta teu sah. Antaran cacat gitu kene korban embe sapi munding anu pincang teu bisa lempang teu sah. Korban anu gering nyata geringna datang ka uruk jasa teu sah. Jadi kudu nu jag-jag, kudu nu lintuh jasa. Kumaha cenah kiai lamun aya nu korbanna ieu mah sapina teh kitu dikabiri teu masalah. Kumaha ye lamun aya lalaki pan utamana mah lalaki afdolna mangan aya ge sapi lalaki jeung bikangan aya lalaki nu afdol tapi na kuru ngan aya nu bikang wah lintuh jasa nu bikang bae ulah nu kuru kitu tah. Mun aya sapi majir aya nu lalaki mah teu sabar halin tuh nu majir mah lintuh jasa majir bae. Nu majir teh nu teu anakan ngaranna majir. Bikang ge aya nu majir. Naon ye pemberitahuan Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya diharap pulang karena bapaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya segera pulang. Mun sapi kutujuhan munding kutujuhan embe mah saurang kitu nya nu rapih nu bagus. Urang di dunia baik ye di dunia dek ondangan batur gesarariap kendaraanana urang meueuh kendaraanna ge culak cileug bae aing naek nu mana ye. Iya dek kondangan bae geus puyeng jasa. Batur geus sarariap jasa. Woh, mobil masing-masing nyana culungak celinguk aya angkot pinuh deui. Pan ilu hayang lantaran kababaturan atau kaduluran kendaraan eueuh aya ge angkot geus pararinuh. Tah ieu ngaluarkeun motor kempes. Masya Allah. Pareta tinggal sedihna doang. Sakieu ge endek kondangan sedih brul barangkat tinggal urang bae. Aya nu nanya deh, "Mang, pan teu milu pan dulur mamang." Ulah loba omong sia. Aing deuk milu. Itu beran. Oh, mobil. Marah pan nya tungtung mah. Ye, atuh pan teu milu jeung ulah loba omong sia disoekeun sumut sia ku aing. Tungtung mah kos kitu tah. Eta di dunia bege kos kitu di dunia komo engke hararudang di kuburan. Be lamun urang dipapageun ku korban urang ai prak barang dedeureuk urang pan kuru amat ieu mbe aing atuh baheula korban kuru aduh masyaallah teh dipersiapkeun ya Allah ya Rabbi bunga amat urang ti kuburan ka mahsyar naik kendaraan di mahsyar geus ngabring jutaan manusia dipersilahkeun untuk menuju surga abo nikmat jasa. Sapira 3 juta, 4 juta, 5 juta. Dah, cara kiai kula mah neuk sapi sorangan mah langsung masalah. Neuk sorangan bae sapi. Ya karim.
hukumna sunnah muakkad korban teh hukumna sunnah ngan mendekati wajib mentak di ngaranan sunnah muakkad hampir wajib geh jang umat jang kangjeng nabi nama wajib kangjeng nabi nama korban teh wajib mentaknya nama korban saumur kangjeng nabi lobana 63 korban lantaran wajib kangjeng nabi mah urang mah sunnah sunnahna sunnah kifayah artinya sunnah kifayah fardu kan aya fardu kifayah aya fardu ain kitu kene sunnah aya sunnah ain aya sunnah kifayah nah ieu korban mah sunnah kifayah saimah saurang ge cukup jang sakadar nutupan non kitu ngaranna nutupan kasunahanna cukup nganu teu korban teu meunang ganjaran bagon saimah hiji cukup cuma teu meunang ganjaran nu meunang ganjaran menu korban ngan teu dibendu doang ku Allah ma talabahu syari'u ghairu muhattam atau ghairu hatmin sesuatu perintah nu disarakeun ku Gusti Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah teu diwajibkeun ngan mendekati kana wajib nah ieulah ngaranna sunnah muakkad unggal tahun satahun hiji 2 3 4 goreng urang lah aing mah masjidna 5 oh masalah nu masalahnya nah ye sunnah muakkad hukumna hiji embe saurang sapi mah ku tujuan munding ku tujuan kula mah cenah embe teu boga sapi teu boga kebon teu boga ge kuda los kuda ge dikorbankeun teu naon kuda oh masalah masyaallah karim Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikibashain din hadis Bukhari bikibashain amlahain aqranain zabahahuma biyadihil karimah wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahul barakah ala safahihima kangjeng Nabi langsung nungtun dua embe kibas paruti bulde kanduk nom wah cara rapang pohara langsung dipencit ku kangjeng Nabi tandang cekel peso cekel kitu huluna ditinca ku kangjeng Nabi beteungna teh langsung ku sorangan sama wa kabar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tah doa kangjeng Nabi ku situ Gusti muga-muga narima Gusti kada korban min Muhammadin ti abdi Muhammad wa ali Muhammadin keluarga abdi keluarga Muhammad wa min ummati Muhammadin jeung umat Muhammad mantak urang mah geus dikorbanan ku kangjeng teh guru korban masyaallah istimewa kangjeng Nabi mah ecit lobana 63 lantaran wajib kangjeng Nabi mah langsung ngadoa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi al-udhiyata ni'matan minka alayya wa taqarrabtu bihima ilaika fataqabbalha kedua taqabbalhuma kitulah doa kangjeng Nabi ketika kangjeng Nabi ngalaksanakeun kurban